kodi mang bisa ngawinkeun awewe hiji awewena teu boga wali adi mah waliyuha kadua walina goib wali goib itu teu pindah ka wali abad bapakna eueuh ka Saudi teu pindah ka aki wali goib awewe anu bapak nagawe di Saudi walina kodi mah hakim pan kieu urutanana lamun bapakna aya lamun bapakna maot pindah ka aki kanu jauh aki maot pindah ka uyut aki uyutna pindah ka dulur saindung sabapa dulur sabapa anak dulur saindung sabapa pindah terus berurutan ka wali abad atawa aya bapa ngan pasek pindah ka aki nyata tukang mabok pindah ka uyut tukang mabok kabeh pindah ka dulur gara-gara pasek kamana bapak teu aya aki teu aya dulur teu aya nasab eueuh kodi kamana bapak angkat kamana ka Saudi kodi langsung ketika bapak nak gaib di atas 2 marhala maka teu pindah ka aki komo ka dulur tapi langsung pindah ngaclok ka kod